Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Bertepat waktu tidak gitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Oh yeah, yeah, yeah. Ya, di Salasan Pak Kuda, paningan nawalanda. Urang mah orang Sunda atuh make bahasa Sunda. Oi, ulin ka Jalan Juanda sawatos bulan puasa. Mun ngakuna orang Sunda, ulah pokok kana bahasa. Atuh David tetep biasa pakai bahasa Sunda. Udangna di balik batu, batuna batu belatik. Ulah kahariwang kitu, sok we diajar saeutik. Coba jalan nu paling teh, sanajeun preferensi sajajar. Lamun hidup hayang pinter, kudu sih rajin diajar. Oh, gitu. Naon eta bel di center geus sidik eta sanggup. Lamun hayang jadi pinter, kudu rajin baca buku. Betul, eta teh. Dina kolot Banda, nah hanya orang nalangsa. Orang teh orang Sunda, orangnya akabasa. Abdi teh nyaa ieu kana Sunda, abdi tiasa we nyarios ku bahasa Sunda. Yeuh, dengikeun. Nyen bantal jerona bulu, cenah mah keur oleh-oleh. Ciri jalma nu gede hulu, lamun ngomong muka eleh. Udah jadi para kieu. Nyari napa rasanya ieu? Duh, ngerti aku ieu. Ieu damai aku sariatenya. Damai. Yunda kita tuh Sunda, orang Sunda orang teh nya. Ayo, beres si Amoy tah menimbung ngagunakeun bahasa Sunda. Nindin sumur luhur sumur, nunda batok wadah gula. Jeung batur kudu akur, ulah separa saya. Kita baban catur, dua kaduna buruan. Lamun hayang loba batur, kudu akur di babaturan. Memeh ngagelankeun kasur sama heula berine. Memeh nyaritakeun batur pilih heula awak maneh. Dinaha ka urang. Anjeun geso pundung. Nah, jadi urang dibahas gitu. Pundung penjabi. Itu gunung, ieu gunung. Gunungna Gunung Arjuna. Itu pundung, ieu pundung. Pundungna Perjuanana. Nya ya den teh rencangan mun hayang si gugur sekalian jeung ibu dapur. Lamun hayang apa batur kudu bisa hirup aku. Tuh dengkeun Amoy. Nya. Kamana nyiar payung, sakieu panas poena. Kamana nyiar duyung, sakieu panas hatena. Lain bang, lain paci. Lain kadangna kuduna. Lain babat, lain tanding, lain kadinya aduna. Lamun urang dipun santai, ulah resep pake koleng. Lamun urang leutik keneh, ulah ngomong goreng. Nah, tuh dengkeun Amoy. Angeun urang kapi buruk. Bawa nangan dua siung, ulah mangpang kapi buruk. Isi akhirna kaduhung. Ngawuluku ngawalajar, kudu dibareng heula. Di jawab teh diajar hayu urang dong. Yuk atuh yuk ah. Geus lah. Ayo. Siang jeda. Tengah pesta kuliah sendirian, lincah gaya tanda satu ini ingin tapi malu rasanya
si dia, lincah gayanya, dandan masa